ngadak nyahona Allah jeung urang mah aku sok sanajan kecap nyaho terap ka Allah terap ka urang model urang kawasa Allah kawasa sok sanajan panyebut kawasa terap ka urang terap ka Allah dina bukti beda wasa Allah mah kawasa Allah mah bareng jeung wasana ari kawasa urang mah teu bareng jeung wasana da wasa urang mah ngadago kana iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun meskipun kawasa-kawasanya awe teu kun fayakun Allah teu aya di dinya mah ciri panyebut mah akur tapi bukti beda ciri mu masalah jadi kade mu masa mu ciri mukhalafah jadi mukhalafatul lil hawadisi na Allah teh lain dina sebutan tapi dina bukti bisa jadi sebutan mah akur ngan dina bukti beda pasti beda urang boga tujuan aya irodah Allah teh ya aya irodah ngan kade irodah urang panyebut mah akur tapi rek dibuktikan moal akur irodah urang jeung irodah Allah jadi sifat mukhalafahna Allah teh lain dina panyebut tapi Allah nyulayaan ngabedaan ka makhlukna teh dina bukti